Muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ila mu'assisati al-muhadar mutariyah ma'adad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muqaddimatun dari ieu eta hiji pembukaan. Kan kemari dibahas bahwa katartiban dina ieu risalah Hidayatul Mustafid ayat 3 hiji muqaddimah, nomor kaduana pasal, nomor katiluna khotimah dina pasal ayat 15 pasal, termasuk metode pembahasan dina ieu kitab atau dina ieu risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasanna metode tanya jawab. Aya buku dina ya. Ma eta naon hakikatut tajwidi, ari hakikatna tajwid. Lugotan mungguh lugot, wastilahan sareng mungguh istilah. Sok diaos ku urang salah salios ieu referensina. Naon atuh ari hakikat ngaran tajwid teh? At-tajwidu ari tajwid lugotan mungguh lugot al-ityanu bil jayyidi, eta ngadatangkeun bil jayyidi kalawan perkara anu alus. Wastilahan jeung ari tajwid mungguh istilah, tetapi jeung mungguh istilah. Ilmun eta hiji ilmu yu'rafu anu bisa dikanyahokeun bihi kusabab itu ilmu. Naon i'dhabu kulli harfin masrahkeuna sakur-sakur huruf. Haqqahu kana hakna itu huruf. Wa mustahaqqahu sareng kana dihakna ku itu huruf minasifati buktina tina pirang-pirang sifat. Wa mustahaqqahu sareng kana dihakeuna ku eta huruf minasifati buktina tina pirang-pirang sifat wal mududi jeung pirang-pirang mad wa ghairi dalika jeung salianti itu sifat wal mududi. Mana at-tarqiqi seperti ngipiskeun ro atawa lam tarqiq, wa tafhimi jeung seperti ngandelkeun. Hukumna biasana ro sareng naon lam. Allah lillah, jadi ar-Rahman ar-Rahim
Pemeten. Nah, itu yang disebut tajwid. Jadi tajwid teh naon? Mun ditaros mah haqiqatut tajwidi lugatan. Ityanu bil jayyidi wa ma haqiqatut tajwidi istilahan. Nah, ilmun yu'rafu bihi wa mustahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dalika. Jadi atuh pada intina ngaos urang ilmu tajwid teh nyaeta supaya urang memahami, supaya urang hafal di mana hakna huruf, kumaha cara macana huruf, jeung kumaha nu kudu dibacakeunana, cara macakeunana kumaha kula nepikeun kan urang cara macana oge salah. Sifatan huruf kumaha pirang-pirang hukum anu aya dina ilmu tajwid. Intina mah sebagai bukti tina tahsinul Quran ngaluskeun bacaan Al-Quran supaya bener-bener maca Quran teh sae, supaya bener-bener maca Quran teh teu asal-asalan. Ma eta naon ghayatu ilmi tajwidi ari paedahna kagunaan ilmu tajwid. Ai tadi mah hakikat ilmu tajwid, ai nama kagunaanana. Naon kagunaanana ilmu tajwid teh? Ngaos ilmu tajwid teh naon manfaatna? Ngaos ilmu tajwid teh naon lebihna unggulna? Ghayatuhu ari faidahna atanapi kagunaanana itu ilmu tajwid bulughun nihayati eta nepi puncakna kasampurnaan fi itqani lafzil qur'ani dina ngalameskeun bacaan Al-Qur'an. Alamat netepan kana perkara tulukia anu katampi itu mah minal hadratin nabawiyati di hadrah nabawiyah al-aqsahiyah an-nabawiyah di Kanjeng Nabi wakilan bon ya naon ari faidahna ari gunana ilmu tajwid. Faidah kautamaan kagunaanna tina ilmu tajwid teh nyaeta bulughun nihayah nepi kana puncakna kasampurnaan fi itqani lafzil Qur'an. Jadi belajar ilmu tajwid teh jan nyampurnakeun bacaan urang dina Al-Qur'an. Asalna maca Quran asal-asalan teu paduli pendek pondok panjang jangkungna, teu paduli hukum-hukumna, nu penting mah dibaca Quran teh. Aku ngaji ilmu tajwid teh supaya urang jadi sampurna bacaanana. Maka mun anjeun geus ngaji ilmu tajwid jeung can ngaji ilmu tajwid kudu bisa dibedakeun. Ulah ongko urang ngaji ilmu tajwid tapi cara maca Qur'anna anggar wae. Ongko urang teh ngaos ilmu tajwid tapi maca Qur'anna anggar-anggar kitu asal-asalan. Justru urang teh samemeh ngaji ilmu tajwid jeung sanggeus ngaji ilmu tajwid kudu bisa beda macana. Ari geus bisa berarti urang teh kudu tartil, kudu apik, kudu bener, ulah asal-asalan. Da geus ngaji nu teu nyaho
kudu nyaho lantaran nyaho nya atuh kudu bener maca ulah asal-asalan langirakeun engko ngaji cenah tapi teu apaleun eta kejadian sia gitu ulah hiji wakila sareng cek sakal mah goyatuhu ari faidahna ilmu tajwid saunul lisani eta ngajaga letah anil khoto'i tina kasalahan fi kitabillahi ta'ala dina kitabna Allah ta'ala tegesna Al-Qur'anul Karim tadi diantara manfaat faidahna ngaos ilmu tajwid itqanil bulughun nihayah fi itqanil lafzil Qur'an supaya orang mencapai kesempurnaan dengan bacaan Al-Quran. Nah, yaitu wakila goyatuh teh saunul lisani anil khoto'i ngajaga letah supaya orang tersalah dina maca Al-Quran. Tadi mah supaya mencapai kesempurnaan bacaan Al-Quran, supaya benar-benar bisa halus baca Quran. Ayeuna wakila saunul lisani anil khoto'i fi kitabillahi ta'ala menjaga lisan urang sadayana tina salah maca naon bacaan Al-Qur'an. Ma eta kumaha hukum syari'i ari hukum syara' fi ilmi tajwidi dina masalah ilmu tajwid. At-tajwidu kumaha hukum syara berkaitan dengan masalah ngaos ilmu tajwid teh atau makna hukum syar'i ari hukum cek syara fi ilmi tajwidi dina ngaos ilmu tajwid. At-tajwid jawab sinte soalnya terang sinte soal pertanyaan jinte jawab berarti ngajawab tina pertanyaan sakumaha kami dibahas metodenya dina ilmu tanya jawab di pertanyaan jawab soal jawab gitu terus can puasa 1000 panonton. At-tajwidu ari ilmu tajwid la khilafa etan teu aya perbedaan deui fi annahu dinasanyana ilmu tajwid fardu kifayatin eta teh fardu kifayah ngaos ilmu tajwid teh fardu kifayah wal amalu jeung ari ngamalkeunana ilmu tajwid kana ilmu tajwid fardu ainin eta fardu ain ala kulli muslimin kasakur-sakur jamaah muslim lalaki wa muslimatin jeung muslim awewe minal mukallafina tegasna sakabeh mukallaf ngaji ilmu tajwid fardu kifayah make ilmu tajwid fardu ain wal adubi tajwidihan malam ujawidil Qur'ana asimun naos tajwid tawajib hukum maca Quran tajwid maka pentingnya orang ngaos ilmu tajwid ngaji ilmu tajwid wajib hukumnya fardu kifayah wajib tajwidul khilaf fi annahu fardu kifayah wa amalna fardu ain maka tadi lamun maca Quran teu make ilmu tajwid dosa. Alhamdulillah waktu orang teh geus asup kana kategori jalma anu keur berikhtiar
hayang itqani bulughun nihayati fi itqani lafzil Quran. Berarti keur asup dina fase eta. Duana urang teh keur kalebet kana saunul lisani keur ikhtiar min saunil lisani anil khoto'i. Urang teh keur berikhtiar ngajaga letah urang supaya urang maca Qur'an teu salah. Urang teh ayeuna teh keur ikhtiar supaya urang meunang kasampurnaan dina bacaan Al-Qur'an. Faslun ari eta hiji pasal fi akamil isti'adati dina martelakeun pirang-pirang hukumna maca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal basmalati jeung hukumna maca bismillah. Soal ida ata di mana-mana ngadatangkeun saha al-qari'u atau maksudna ata teh di mana-mana maca ngeunah gitu. Di mana-mana maca saha al-qari'u jalma maca Al-Qur'an bil isti'adati kana maca ta'un. Ta'un a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal basmalati jeung maca basmalah wasurati jeung maca surah. Fakam maka aya sabaraha naunana wajihan jalanan fiha dina itu ahkamil isti'adati wal basmalati wasur. Maca ta'un, basmalah, surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cara bacana sabaraha nah bisa diwasolkeun sadayana bisa henteu di kamari mah dina hiji urang Sunda nanya ya diharap jawab fiha eta tetep dina itu ahkamil isti'adah arba'atu aujuhin ari aya opat pirang-pirang wajah ya opat cara mana wae hiji qat'ul jam'i hijina diwaqafkeun sakabehna sadayana hiji mana contohna a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Eta dua wa waslul basmalati bisurati faqat. Nomor kedua nama tina ta'ud kana basmalahna waqaf tina basmalah kana surahna naon wasol. Ulangi tina ta'ud kana basmalahna naon waqaf tina basmalah kana surahna wasol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kedua ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Dua tadi qat'ul jam'i ayeuna waslul basmalati bisurati faqat wungkul. Tilu wa waslul isti'adati bil basmalati faqat. Nomor katiluna ngawasolkeun ta'ud bil basmalati kana basmalah berarti kana surah nama diwaqafkeun. Kados
Karena surah dina waliwa kopkeun. Tina taun kana basmalah diwa solkeun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eta macana. Jadi beda. Nu hiji naon? Lawan. Qad menjadi cara macana waqofkeun sakabehna taun waqof. Basmalah waktina taun kana basmalah waqof tina basmalah kana taun waqof. Nomor kaduana waslul basmalah di surah berarti diwasolkeun tina taun kana basmalah tapi tina basmalah kana surahna waqofkeun kan waslul basmalah di surah tina taun kana basmalah waqof tina basmalah kana surah tilu wa waslul isti'adati bil basmalah nyaeta ngawasolkeun taun kana basmalah faqat opat wa waslul jam'i jeung ngawasolkeunana sakabehna diwasolkeunna sakabehna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, contohan bareng. Waslul isti'adati bil basmalati. Ekdites malabun. Contohan wa waslul basmalati bis surati rul. Balikan deui. Ulah ego gorowokan tarik ngaji laun. Waslul basmalati bisurati. Waslul basmalati bisurati. Panji. Contohan. Yo. Contohan. Nopal contohan. Hebat. Jadi wasol, ini kan wasul basmalati bisuroh. Ngawasolkeun basmalah kana surat. Contohan deui. Waslul isti'adati bil basmalati. Jadi kudu dites, dari tes mah panonna molong pikiranna liar. Mat waslul isti'adati bil basmalati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kan kapan nanti lu malawung. Dengan nih wasul basmalat wasul isti'adati bil basmalati. Cik contoh kesa. Masya Allah ini bakal ditanya setting lagi. Pongan ajril. Oh sia meledak kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, keren Pak Jil.
juragan engkol bos engkol. Nah ulang lalu lebaran apa kan kemarin kira di antara syarat naon identitas santri ahli sumpah teh naon tekun kumaha atuh molor aja naon ge nunutan tekun dua kumaha sabar teu bisa ngalawanan Korea tilu tawadu opat hikmah trinitas bisa yang sama ada gitu lebar batur bisa urang itu bisa batur dinas urang malawun contohan penasaran bro waslul jam'i waslu hatina waslu naon wasola naon hatina naon hatina naon hatina wasola teh naon hatina teh hartina lain bae mah tuh disambungkeun so waslul jam'i contohan Ridan Nirrahimil hamdulillahi rabbil input sorry awas wasolkeun berarti huruf terakhirna teh dibaca barisna teh wasol lain waqaf lamun waqaf berarti ulah dibaca no takkan jadina tajwidnya loba nu malawun rek ditanyakeun ku bapak dua ibtidah tulis bingung mun awewe percaya kalau 1000% percaya lagi dikurangan 800 soal ida ata di mana-mana maca ngadatangkeun ida ata di mana-mana ngadatangkeun tegasna maca saha al-qari'u jalma nu maca bil basmalati kana basmalah baina surataini kayak itu eta bor baina surataini di antara dua surah maka ayat sabaraha naunana wajhan jalana fi hadina itu basmalah baina surataini ya ayeuna hukum naon maca basmalah antara dua surah ulangi maca basmalah antara dua surah berarti namun maca basmalah antara dua surah basmalah heula geus basmalah tuluy surah geus surah tuluy disambung deui kana sepidona aya nah aja ya siap basmalah baina surataini surah basmalah surah deui berarti ujung surah tuluy basmalah tuluy awal surah contoh walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq nah jadi maca basmalah antara dua surah langsung yang ayeuna harudang sieun ditanya dites deui ya nu tadi mah maca teh a'udzu jeung saterusna bismillah
langsung surah. Sabaraha jalan. Sabaraha jalan. Opa. Ayeuna cara maca akhir surah. Itu lah, ya. Akhir surah, kata Nabi surah. Lui basmalah. Lui surah deui berarti awalnya. Atas. Hah? Akhir surah basmalah surah awal berarti. Ya bacana kumaha? Itu fiha dina itu basmalah di baina surataini arba'atu aujuhi atau fiha eta tetep dina itu basmalah baina surataini arba'atu aujuhin ari aya opat pirang-pirang wajah, pirang-pirang jalan. Salah satu aujuhin ari anu tilu jalan jaizatun eta anu meunang. Wa wahidun jeung ari anu hiji mah ghairu jaizin eta nu teu meunang. Ama salah satu anak pon ari anu tilu al jaizatu anu meunang. Panji bingung. Ditanya kikuk si Panji sia. Pokona nah ulang. Fal awwalu makarinu kahijina min hadina eta nutilu dina salasa qatul kulli inu menang wungkul. Qatul kulli eta megatkeun atawa ngawakobkeun sakabehna. Wasani jeung ari mangsani masih sani. Jeung ari nomor kaduana wasul basmalati fi awali surati. Anu kadua mah ngawasolkeun basmalah kana awal surah. Basmalah kana awal surah. Wasalisu jeung anu nomor katiluna wasul kulli eta ngawasolkeun sakabehna. Wa amma ghairul jaidi jeung anapun ari anu teu meunang fahuwa maka itu ghairul jaiz ma eta perkara ida usila di mana-mana diwasolkeun naon akhiru surati akhir surah bil basmalati kana basmalah wa ukifa jeung diwakofkeun wa betudi ajeng dituluy wa betudi ajeng dimimitian bima kusabak dana basmalah ba'daha dina sabak bima ku perkara pada sabak dana basmalah di awal surah. Wa waju adami jawajihi jeung ari jalan teu meunang itu ghairul jaiz annahu eta sanyana kalakuan yuhimu eta matak meresan anal basmalah takana sanya bismillah min akhir surati tina akhir surah anu awal. Ini hukum basmalah baina suratain. Ngali basmalah baina suratain berarti akhir geus akhir surah kudu naon basmalah geus basmalah kudu naon waqaf surah ya geus basmalah kudu naon surah awal ade mun wasol nyambung hurufna nyambung barisna mun waqaf meureun kalau ta'awubil aikieu wasol teh yo bocah di moga diwasolkeun kumaha macana
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Lain eta lain wasol. Wakop teu ngarenhat. Ayo lagi disambungkeun ujung hurufna barisna teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Tuh. Wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lain wakop, lain wasol itu. Wakop tengah rehat. Ini wasol mah si apal ujung huruf teu barisna teu kumaha, sambungkeun karena selanjutnya. Contoh akhir surah. Contoh tina Falaq bin Nas. Surah Al-Falaq itu surah kana Nas. Surah Al-Falaq ujungna naon? Mane kabayang ditanya surah Al-Hujurat akhirna naon? Surah Al-Falaq ujungna naon? Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasadi. Benar. So, tanya benar. Hasadi. Ente? Hasadi daerah sing salah hasad. Hasadi. Hasada. Pinter si Arul ya. Ini kebenaran. Pinter. Wa min syarri hasidin. Ya. Tulibas malah langsung karena Anas. Wa baik kana Al-Falaq atau riwayat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Tuh kan muir didinya jadi dawar tuh. Balikan di karena suruh selanjutnya. Tonton. Kumaha carana? Aya 4 cara. Tos dia orang fokus. Idza hasada leres. Tuluy basmalah, geus basmalah berarti qul a'udzu birabbina. Hiji. Cara maca basmalah antara dua surah teh aya 4. Ya. Nu 4 kabagi 2. Hiji aya anu jaizah, 2 aya nu ghairul jaiz. Hiji aya nu meunang, 3 aya nu meunang. Hiji aya nu meunang, 2 aya nu teu meunang. Nu meunang aya 3 cara. Nu teu meunang aya hiji. Ya, ditulis Bapak. Cara macana ieu bagi 2. Hiji aya nu jaiz. 2 aya nu ghairul jaiz. Aya nu meunang, aya nu teu meunang. Nu meunang aya 3, anu teu meunang aya hiji. Jadi, cara macana. Mana nu meunang heula? Awalu minha qatul kulli diwaqafkeun kabehanna tadi pegatkeun. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Maca Quran teh ada.
Mobilina sebelina kaina bisa kasih orang. Tapi wahyu. Baca Quran itu balap motor. Ini baca Quran sing anca. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri pernah bisa. Nyali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu. Qad qulna neta. Qad kulli diwakafkeun sadayana. 2. Wasani wasdul basmalati fi awali surah. Wasdul basmalati di surah mana? Wasdul basmalati di awali surah. Contohanan dita. Wasdul basmalati di surah awal surah. Berarti kumaha cara? Ngemut, kami syari hasilin tidak hasilin tam tilu. Berikan ini sebentar ya. Mulai tak ya hani dah bulan materi. Ini syari hasilin tidak hasilin berikan ini sing anca ulah rusuh. Pokoknya tengah jalan rusuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, pintar. Apa? Eta naon eta waslul basmalati. Nah, fi awali surah. Tilu wasalisu waslul kulli. Non cenah? Nur, dan nur. Kunaon mau ditanya suka benyeng batur itu ke hati. Ditanya soal di benyengna batur. Awewe sampia suka itu. So, contohan. Mari contohan ke bapak yang nama langsung contohan. Waslul kulli. Waslul kulli naon hartosna? Hah? Enggak gitu. Jadi sama waslul kulli, kullina naon artinya? Waslul kulli berarti naon? Nah, so. Karena kamu bilang kapan waslul basmalati basmalati baina surata ini ieu mah. Lain takon. So. Malah lu di awal kene geus dibicaan ku apa? Nah, tak. Iya, sinsa hasilnya. Saya gitu apa penting ngajarkan gitu tuh. Sakira. Nah, enggak sakira. Waslul kulli. Basmalah baina surataini. Ujungna nah rakeun Nisya
Mantap, tah, eta. Berarti aya anu salamna mah bisa ngan aya nu ngabandungan, aya nu malabung. Kulantaran malabung jadi kikuk. Wis tegang kakari kitanya sakitu ku geus ditanya ku malaikat ya kumaha. Ku rek ditanya ku urang wae geus tegang wae tanya ku malaikat. Walah rap teuh. Berarti eta tilunya tosnya. Wa amma ghairul jaiz bahwa ma idza wusila akhir surati bil basmalati wa wuqifa wa wubtidi aqwal wa butudi bima ba'daha. Contohan nu ghairul jaiz panyontohankeun. Nah, depan. Yo, contohan ghairul jaiz. Nah, sip, pintar. Sambungkeun nu kahiji diwakofkeun nu kadua. Kunaon pana teu meunang? Sabab bisi disangka basmalah kaasup kana akhir surah. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Eta mah teu meunang sabab bisi disangka yen basmalah teh akhir surah. Padahal lain. Teruskeun sakola. Teruskeun sakola. Teruskeun sakola. Nah, itulah tuh. Adanya ulangi, dites lah, ulangi, dites lah. Contohan cara maca ta'awud basmalah surah ayat sabaraha? Ayat sabaraha? Ayat hiji, dua, tilu, opat, waslul jam'i. Contohan sakurang waslul jam'i ai. Pakulin yung napas. Bener contohnya napas ponok. Kebayang lamun dilagangkeun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contohan qat'ul jam'i eta teh namina teh. Oh, halis. Qat'ul jam'i. Bener euy. Bat euy. Contohan a'auzi. Ya saja a'auzi. A'uzi ku a'uzi panyontohankeun. Waslul isti'adati bil basmalati. Allah, insyaallah, Allah subhanallah. Nanti dia ajar makhorijul hurufna bagi tingkatkeun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lah dibaca lah aku jeung maca WA, lah aku jeung maca koran. Alam we makhorijul huruf. Kada tambah rajin dia diajar makhorijul huruf. A'udzu billahi minasyaitonir. Contohan ayeuna. Ya, contohan.
Eh, anu teu meunang dibaca berarti basmalah bainas surataini. Nah, contohan nu teu meunang dibaca jemita manggajeng. Nah, jemita bisiku. Wah, Idris mau langsung lanjut. Kan temenan sabab isi disangka masalah sebagai akhir adanya si rajin si sering ngapal ke ulah malaweun ieu bapak mah ente sare geus ngaji itu jadi masalah sebenarnya. Lamun ngaji na dinas atuh da ngaji teu dinas teu sare atuh rek di mana-manana. Maka prinsip bapak prinsipna kieu, urang bisi teu kabur ngapalkeun, urang bisi teu kabur mutolaah, sakalian keur ngaji kudu bener-bener dinas. Ya, kudu bener-bener dinas sakalian keur ngaji. Keur teh ayeuna ngapalkeun hoream, nalar teu purun, mutolaah teu hayang, ngaji nunutan atuh urang mah bebenangan. Beda saleuti wae lamun kieu si eta mah ngajina nunutan, ngan lamun geus ngaji rajin mutolaah, rajin nanyakeun saleueuh eta. Ieu mah keur teh nunutan beuki ngapalkeun hara, nalar mung, molor hobi, barang hakan buta. Nyarek kumaha ngartina. Tak sakalian ngaji teh kudu bener-bener dinas. Bisi teu kabur ngapalkeun, geus ngarti. Urang nepi ka panon melong pikiran ulin. Ini panon mah keur ngaji ari pikir mah keur ulin itu keur kadadaha, keur ulin deui ka hajat pikiran namanya. Keur papang jeung mantan pikiran itu kayak mantan urang bageula ayeuna mantan urang teu apaleun yen urang teh geus bisa ngaji. Tak kira mun maneh geus bisa ngaji, pangihan mantan aing geus bisa ngaji. Well. Amihan kita sekali ngaji ulah bikin kan. Itu benar-benar subhanallah sifat. Tak gitu, wayananya sing rada dinas. Ulah nanti kita nanti ngerakeun kacida cuma lain anak buah saya. Terus kena kagum orang kita rekamat ya, rekamat dari Bali, benar tak? Paslon dari ayatai di pasal pihak minun sakinati ina martelakeun pirang-pirang hukum nun pae nun anu sukun. Wa tanwini jeung tanwin ngebahas hukum nun pae sareng tanwin. Sin soal anunu ari manunu anunu ari nun asakinatu anu sukun wa tanwinu jeung tanwin kam aya sabaraha naonana alatan tingkahna labuma pikeun itu nun sakinah wa tanwin hukum nun sukun jeung tanwin aya sabaraha hukum nun sukun jeung tanwin aya sabaraha. Jawab jin
lahuma eta tetepikeun itu nun sakinah wa tanwin arba'atu halatin ari aya opat pirang-pirang tingkah. Al idharu kahijina idhar wal idgham kadua idgham wal iqlab katilu iqlab wal iqfa'u jeung kaopatna iqfa. Hukum nun sukun jeung tanwin aya sabaraha aya opat idhar idgham iqfa. Mahadul soal, mahadul idhar. Matanaon hadul idhari ari patokan ari definisi ari ngaran idhar. Lugotan mungguh lugot wastilahan jeung mungguh istilah. Jim jawab amma lugotan anapon ari ngaran idhar ceuk lugot bahwa maka ari itu idhar al-bayanu eta pertela jelas wa amma istilahan jeung anapun ari munggu istilah ngaran idhar ceuk istilah bahwa maka ari itu idhar ikhraju kulli harfin ngaluarkeun saban-saban huruf min makhrajihi tina tempat kaluarna huruf min ghairi gunatin kalawan teu aya guna teu ngahiung ka irung eta guna teh ngahiung kana irung. Eta idhar hijina idhar teh ceuk lugot idhar ceuk lugot hartosna naon pertela eces jen tre ada itu, wah, si eta tingalikeun beungeutna idhar we geus jelas katingalina oge kaset. Si eta hiji deui aduh gunah eta mah. Eta mah gunah eta mah. Aduh irungna eta mah meuni mancung meuni idhar. Hari hiji deui eta irungna meuni idgham asup ka jero. Idhar jelas. Maksud jelas teh hurufna dibaca jelas. Man amana nun tanwinna teh kan hukum nun paeh jeung tanwin. Maca nun jeung maca tanwinna teh jelas. Man amana jurufin hari tanwin jelas jurufin hari nanti saya lihat so min khaufin idhar min khaufin jelas nuna kan tadi bahasana fi ahkami nunis sakinati wa tanwin nu dibahas ti dieu teh nu nangtukeun teh lain nangtukeun huruf saemena jeung huruf sawadana tapi nya bahas masalah maca nun paeh jeung tanwin mun idhar eta jelas min khaufin jurufin hari man amanah node sing tarik no min ghairi node laki kamu kalah dengan wanita wajah saja tampak. Nah, nonja nun dutan ada. Allah ujidu an yang maca teh siga nu
Mana kamane tak bacaan teh itu bisa sungguh sangat membagokan kalau bacaan anta idhar nu dibaca idhar teh nun atawa naon tanwina kade nu dibaca idhar teh nun jeung tanwina wal ikhfa ke anu tadi ikhraju kulli harfin min makhrajihi tuh ngaluarkeun saban-saban huruf tina makhrajna jelas sing jelas dikaluarkeun sing jelas jadi ibarat pangantena mana kaluarkeun pangantena oh ieu abi mah kabeh teh ningali dina foto we dina uluman unggul aya motos katawis geuning pangantena teh meuni andalemi di make up buka make upna beduh rek mun hayang ka awewe ningali tulisna ulah ke di make up kudu ke di make up paribasa lamun budak sarena geus geulis geus dipastikeun eta awe naon geus budak sare wae geulis komo dandan ulah ningali awe keur waktu dandan tuluy ku eta awe ya Allah ya karim mun geulis ai geus dandan mah atuh berantakan oge jadi mantap berantakan eta teh geus dandan berarti lain can dandan budak cuaca tuh kumaha kudu maka tulah ka iman arek ningali urang sare wungkulnya katingali atuh keur kusut we keur mumet keur teu mani keur naon keur teu mani geulisna beakan kabayang lamun geus mani kabayang lamun geus dandan kabayang lamun engke jadi panganten kabayang lamun jadi pamajikan urang kali teh kadinya aduh kanu hajat teh teu era da pamajikan anak hedet begitu rek kanu hajatan pamajikan anak berantakan udah sebelah kena kresek sebelah kena kerunggoni nah ini gelis mah cuma pot itu begitu tapi lu mau kasih nah itu lu kasih lu dan gelis mah relatif cek mana kabogoh mana gelis cek nu lainna bak brek patut mana tapi kabogoh mana kayak gitu gua naon mana mah ngahina kalau ngomong istighfar dari mana sadar tuh sih ye aing sadar kopi pahit gula amis uyah asin korong setengah asin aing sadar urang sadar tapi dah resep lah manehna geus diurang di mata urang manehna teh panggeulis 1000 wanita kau hadapkan kepadaku yang kutatap hanya dia. Anjir. Yang kutatap hanya dia. Yang lain mohon maaf. Eleh. Dan relatif cek balana benar maneh kadinya. Bener. Dari mana sih gak apa kabeh wa amma istilahan kam huruful idhar wallahu a'lam bissawab mubin bana bima Rabbi fatina wa fatina